Di hiji poe aya dua budak anu pipilun kanu kagiatan anu teu bener ngaranna Dapa sareng Yanda. Di tukangan sakola maranehna keur main HP bari rumput. Maranehna teh keur ngobrolkeun slot. Teu lila aya budak pinter ngaranna Rapi. Daripada penasaran kumaha caritana, langsung wae urang tinggal di babarengan. Ya, eta udah diceritakan soalnya tinggal ya bisa menang duit. Jak preman di daerah orang mah gampang. Nah, itu atuh orang bisa akses situs judol. Sekali mencet langsung cair duit. Bisa kelana ulah HP. Tanaon deh anu dipencet-pencet. Ya, iya masa kena hati otak kami pinter. Hati otak kan bebas gitu. Sama judol. Allah tuh suka. Iya mana mah so tau pi. Naon ieu? Sar main HP. Meni gandeng bapak keur ngajar di jero ya. Dapa sareng Yanda dibawa ku Papahri ke ruangan BK. Di ruangan BK, Dapa sareng Yanda diomelan ku Papahri ku lantaran mawa HP ka sekolahan. Daripada penasaran, ayo orang lanjutkeun caritana. Langsung seloteh judi lain kau yang baru dah nonton yang mana penasaran orang menang duit bang orang kita balik bapak orang mana yang bohong judi mah makan yang mana kalau kan duit mana ke bea bapak janda kompunten pak kami hilap dapat hati aku hilap aja nama dibanding ke namun keserungkan sesuai pengalaman Bapak. Kulantaran Dapa sareng Yanda diomongan ku Papahri, Dapa sareng Yanda mulai mikir kana kagorengan anu keur digawean manehna tadi. Maranehna ayeuna mangkat ka warnet Mang Padil arek nyen desain. Langsung wae ka caritana. Barudak arek malen slot deui. Teu mah ayeuna mah hayang latihan nyen desain da hayang nyen aplikasi bener slot barudak. Bener mang, ayeuna mah arek nyen desain. Tah, gitu atuh. Komo menjadi programmer mah bisa jadi nu ngatur duit, lain nu nganterkeun duit ka mesin judi. Tah, gitu atuh. Tah, ayeuna mah urang kudu berusaha bareng-bareng, bikin sukses bareng-bareng, lain dukan bareng-bareng. Tah, 100. Sakitu wae drama rungkat ku slot di teater Ilmu Ajub. Pesan moralna, judi online bisa ngarujuk kana kebiasaan anu goreng, bisa ngarusak kaharepna. Mending ayeuna boga kahayang jeung usaha anu positif. Budak SMP oge bisa jadi generasi digital anu hade jeung pinter.